Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis siyami. Ari ieu kitab eta mertelakeun pirang-pirang hukum puasa. Wa huwa sareng ari itu siam wasaumu jeung lapad saum masdarani eta masdar duanana. Makna huma anu ari maknana itu siam wasaum lugotan cek lugot al imsaku eta kadar-kadar nyengker. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis siyami ari ieu kitab eta mertelakeun pirang-pirang hukum puasa. Ini sarahna jaran katilu. Wa puridha jeung dipardukeun itu saum fi Sya'bana dina bulan Sya'ban asanata dina taun asaniata anu kadua minal hijrati tina hijrah. Pasoma terasaum Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanatin kana salapan pirang-pirang Ramadan wahidan kalawan sakali kamilan anu sampurna wasamaniatun jeung ari anu dalapan nawakisu eta pirang-pirang anu kurang. Jadi ulah tabu sok hayang wae 30 Ramadan teh. Nabi oge saum 28 dinten eta teh 8 kali Ramadan. Anu sampurna 30 mah mung sakali Nabi teh. Kahanapna berajajar teh. Hadis sumu liruyatihi enya. Sumu kudu puasa aranjeun kabeh liruyatihi karena ningali hilal. Wabtiru jeung kudu buka aranjeun kabeh liruyatihi karena ningali hilal. Pain goma maka lamun mendung alaikum ka aranjeun kabeh pakmilu tah kudu nyampurnakeun aranjeun kabeh iddata Sya'bana kana bilangan bulan Sya'ban salasina kana 30 naonana yauman poena. Wasabata jeung tetep naon ru'yatuhu ningalina hilal bisahadati adlin kalawan persaksian jalma anu adil bisahadati dina persaksianana. Maaf nu tadi salah wios. Pain guma eta teh naibul fa'il nya. Maka lamun di mendungan saha alaikum aranjeun kabeh. Idza hakama di mana-mana ngahukuman biha kalawan itu sahadah saha hakimun hakim. Wayakfi jeung cukup piha dina sahadah naon lapad ashada. Ashadu nyaksi kuring ani kana saestuna kuring ra'aitu eta ningali kuring al hilala kana hilal. Wa in lam yakul jeung najan teu ngucap jalma wa an goda jeung saestuna poe isuk min Ramadana eta bulan Ramadan. Jadi puasa teh ceuk lugot mah al imsak kadar-kadar nyengker, kadar-kadar nahan tina dahar jeung nahan tina teu nginum. Malah sanajan nahan tina teu ngomong eta oge puasa ceuk lugot mah. Tingali sarahna panghanapna pisan. Walau an nahwil kalami jeung najan tina saumpama ngomong nahan teu ngomong eta ge puasa keneh imsak eta oge. Wa minhu jeung eta tetep tina itu imsak qauluhu ari dawuhan Allah taala hikayatan bari ngahikayatkeun an Maryam ti Siti Maryam anni inni nadartu lirrahman inni saestuna kuring nadartu eta nadar kuring lirrahmani ka Allah anu maha rahman
sauman kana imsak kana nyengker imsakan tegesna kana nyengker anil kalami tina ngomong. Wa minhu jeung eta tetep tina sawarehna imsak aidon deui qaulu syair ari dawahan syair. Khailun ari ieu eta kuda. Ari ieu eta kuda siamun anu nyengker. Wa khailun jeung tegesna kuda goiru imatin anu henteu nyengker. Tahtal ajaji dina hanapeun pirang-pirang waluh. Wa ukhra jeung ari anu hiji deui tu'an laku eta dicangcang ieu ukhra al-lijama ku kadali. Punten mang salah mang. Tu'an laku tadi dicawiskeun mah. Dicawiskeun di handapna aya al-lijama aya muhayyatan anu dicawiskeun. Ai tadi sugan teh tu'an laku teh ku kop eta mah ku kapnya. Lamun alako makan dicangcang dicantelkeun. Eta mah kap geuningan sanes kop. Teraskeun. Wasar'an jeung ari saum ceuk sara imsakun eta ngeker an mubtirin tina perkara anu ngabatalkeun biniatin kalawan make niat mahsusatin anu ditangtukeun jami'ana harin dina sakabehna beurang qabilin anu narima lisaumi kana puasa min muslimin ti jalma Islam akilin anu berakal tohirin tur anu suci min haidin tina saumpama haid wa nipasin jeung tina saumpama nipas. Saum teh cek sara mah ngeker tina rupa-rupa anu matak ngabatalkeun kana puasa. Kali deui cek sara mah ngeker atawa nahan tina rupa-rupa anu matak ngabatalkeun kana puasa. Bari make niat anu tangtu dina sakabeh beurang. Bari waktu eta beurang teh narima kana dipuasaan. Maksudna narima kana dipuasaan sah puasa dina eta beurang gitu. Sabab aya beurang anu teu sah dipuasaan. Sapertikeun poenan lebaran, poenan tasrek kan eta waktu beurang anu teu sah dipuasaan. Sarta ngekerna teh bari dina kaayaan Islam berakal suci tina saumpama haid jeung tina nipas. Tingali tina qauluhu wasar'an imsakun kahanapna hiji dua tilu opat jajar kahanapna. Aya wa qauluhu jami'ana harin aya min tulu'il fajri ila gurubis samsi aya pala yasihu maka teu sah naon saumul laili puasa na waktu peuting wala saumu ba'din nahari jeung teu sah puasa dina sawarehna beurang duna ba'din teu sawarehna deui hatta idza nawa sehingga di mana-mana nganiatan jalma fi ghairil fardi dina lian fardu qabla jawali dina samemeh jawal in atopat anu dipengkolkeun naon niatuhu niatna jalma alama kana perkara mado anu geus kaliwat ieu ma minan nahari tina waktu beurang.
Artinya kieu masalahna teh kali deui ya. Barang dahar, kumaha tadi teh? Nya poho barang dahar dina masalah puasa sunat. Umpama ayeuna teh poe Senen. Poe Senen. Tuluy urang teh barang dahar. Barang dahar poho barang daharna teh gitu nya biasa barang dahar lah gitu. 20 menit kemudian, 10 menit kemudian poho sugan teh can barang dahar, tuluy niat puasa sunat. Teh eta mah teu jadi. Naon sababna? Sabab barang daharna qobla niat. Tapi lamun ayeuna wayah kieu niat puasa, tuluy 10 menit kemudian poho barang dahar, teh eta mah jadi eta mah gitu puasa sunatna. Tah sok loba nu ngamasalahkeun masalah naon? Poho barang dahar dina puasa sunat, cenah eta teh matak batal. Batal sote lamun qobla niat. Tuluykeun sarahna. Mana tadi teh? Wa kharaja wa qalu qabilun lisaumi sifatun nahar. Eta sifatan beurang. Wa kharaja jeung kaluar bihi kalawan itu qauluhu naon? Yaumal idi 2 poe lebaran wa ayyamut tasyriki jeung pirang-pirang poe tasrek wa yaumus syaki jeung poenan mangmang bila sababin kalawan teu sabab. Wasara itu wujub bisyami jeung ari pirang-pirang syarat wajibna puasa. Salah satu asya'a eta ayat 3 pirang-pirang perkara. Wa fi ba'din nusai jeung eta tetep dina sawareh pirang-pirang salinan matan ari lapad arba'atu asya'a. 4 pirang-pirang perkara. Al islamu tegasna kahiji Islam, wal bulugu jeung kaduana baleg, wal aqlu katiluna boga akal, wal qudratu sareng kaopatna kawasa ala saumi kana puasa. Wa hadza jeung ari ieu qudrah ala saum huwa eta ari ieu da as-sakitu eta anu gugur ala nuskhati salasati netepan kana salinan anu 3. Otak cek tadi oge dina sawareh salinan matan mah aya 4 cenah. Syarat wajib puasa teh aya 3. Dina sawareh matan mah aya 4. Nomor kaopatna dina sawareh matan nu tadi wal qudratu ala saum. Tawalah langsung kana kurung eta al islamu. Dihanap. Ae walau pima jeung sanajan dina perkara madha anu geus kaliwat ieu emak. Kama alimta seperti yang apal anjeun, payajibu maka wajib itu saum alal murtadi kajalma nu murtad, wujuba mutalibatin kalawan wajib nungtut, wajib nyuprih gitu. Bihi kana itu saum bi ayu qala ku saperti yen diucapkeun lahu kasih murtad naon lapad aslim. Aslim kudu Islam deui anjeun. Wasum jeung kudu puasa anjeun. Palayasihu maka teu sah itu saum minhu ti si murtad halar riddati dina tingkah murtadna. Payakdi maka ngodoan si murtad hu kana itu saum ba'dal audi dina sabada balik deui ilal islami kana Islam bihilapil kafiri kalawan beda jalma kafir al asli anu asli. Pala yajibu maka teu wajib itu saum alai kasih kafir. Wujuba mutalibatin kalawan wajib nungtut, wajib nyuprih. Wa in wajaba jeung najan wajib itu saum alai ka kafir. Wujuba iqobin kalawan wajib panyiksa
kaguerihi saperti lian saum minal wajibati nyatana tina pirang-pirang perkara anu wajib. Qalu wal bulug fala yajibu maka wajib itu saum ala sobi kabudak leutik. Suma ingkana tuluy lamun bukti itu sobi mumayyijan eta anu hideng soha tah sah itu saum minuti sobi. Wa ila jeung lamun henteu itu mumayyijan fala maka henteu itu soha. Qaluhu wal aklu ay atamyij walau ambaro bihi lamun ngabahasakeun musannif bihi kana kalawan itu tamyij lakana tah yakin bukti itu takbir eta naon teh masdar tina lapad abaro aula eta leuwih utama fal muradu maka anu dimaksud bihi ku itu aklu dalika eta itu tamyij liyahruja supaya kaluar bihi ku itu aklu saha al majnunu jalma nu gelo wal mugma aleh jeung jalma nu sakalor wasakronu jeung jalma anu mabok. Fala yajibu maka teu wajib alaihim kaitu majnun mugma aleh sakron naon al adau nyumponan atawa ngalakonan mutlakon kalawan mutlak sawaun sarua bae ta'addu ngahaja itu majnun ileh awla atawa henteu ieu ta'addu. Wa amma wujubul qada'i anapun ari wajibna qada pihi papihi tah eta tetep dina itu wujubil qada tafsilun ari tafsil. Fal majnunu maka ari jalma nu gelo ing ta'adda eta lamun ngahaja ieu majnun gelona ngahaja wajaba tah wajib alaika majnun naon al qada'u qada. Wa ila jeung lamun teu itu ta'ada pala maka henteu itu yajibu. Wa kada jeung eta tetep saperti itu majnun asyakronu ari jalma anu weureu nu mabok alal mu'tamadi netepan kaul mu'tamad. Wakila jeung dicaritakeun naon lapad yajibu wajib naon al qada'u qada alaika sakron mutlaqon balina mutlak. Wal mugma aleh jeung ari jalma anu sakalor yajibu eta wajib alaika mugma aleh naon al qada'u qada mutlaqon kalawan mutlak. Wa in lam yata'adda jeung najan teu ngahaja itu mugma aleh bihilapi sholati kalawan beda jeung salat. Payupassalu maka ditafsil naon piha itu salat bainal muta'adda antara anu ngahaja wa ghairihi jeung lian ieu muta'adda. Wa inna ma wajaba jeung pastina wajib naon as-saumu saum ala naimi ka jalma anu hees liqaunihi karna buktina naim ahlan eta ahli lil ibadati kana ibadah pidatihi dina datiahna dina datna itu naim fa innahu maka saestuna itu naim aqrabu eta leuwih deukeut litanbihi kana dielingan min ghairihi tibatan lian naim liannau karna saestuna naim yantabihu eta narima pepeling itu naim bimujarodil aiqadi ku wungkul dihudangkeun wa matajunna jeung dina samang-samang saedan gelo edan saha as-shaimu jalma nu puasa walau lahdotan jeung sanajan sakedeung minan nahari tina waktu berang batola tah batal naon saumuhu puasana itu shaim. Faida ugmiya maka di mana-mana disakalorkeun walaya duru jeung teu madarat naon naumuhu sarenanya mana Waida ugmiya jeung di mana-mana disakalorkeun sahalaihi itu shaim awasakaro atawa mabok itu weureu itu shaim palaya duru tah teu madarat itu ugmiya aleh illa idza stagroko kajaba di mana-mana meakeun itu ugmiya jami'an nahari kana sakabeh beurang pain apako maka lamun cager shaim
walaulah dotan jeung najan sakedeung minan nahari tina waktu berang soha tah sah naon saumuhu puasana itu soim wala yaduru jeung teu madarat naon an-naumu sare walawis tagroko jeung najan meakeun itu naum jami'an nahari kana sakabeh berang hay sunawa sakira-kira niat soim qoblan naumi dina samemeh sarena. Gusti aduh kaduhung ieu dibaca jadi dalil keur maneh ya mah babal. Salah teu tulus da hapus teu tulus dibacanya. Fala yajibu maka teu wajib naon asamu puasa la ada di dalika ka pirang-pirang lalawanan itu arba'ah wa faraidus saumi jeung ari pirang-pirang farduna puasa arba'atu asya'a eta aya 4 pirang-pirang perkara. Ahaduha ari kahijina ya arba'ah an-niyatu eta niat bil qalbi ku hate. Paing kana maka lamun bukti naon asaumu puasana pardon eta fardu ka Ramadana seperti puasa Ramadan au nadron atau puasa nadar. Pala buddha maka misti min iqa'in niyati tina nibakeun niat lailan dina waktu peuting. Wa yajibu jeung wajib naon atayinu nangtukeun bi saumil fardi dina puasa fardu ka Ramadana seperti puasa Ramadan. Wa akmalu niyati saumihi jeung ari pangsampurnana niat puasa jalma ayakula eta yen ngucap saha asah sujalma kana lapad nawaitu sauma godin nawaitu niat abdi sauma godin kana puasa poe isukan. Tapi nah di urang mah lamun disebutkeun godin teh sok batal eta teh nya. Sia maneh ngagodin cenah. An adai fardi Ramadana tina ngalakonan puasa Ramadan tina ngalakonan fardu Ramadan. Hadhihi sanati dina ieu taun. Lillahi karena Allah taala bari malur Allah. Baca. Fala yajibu as-saumu ala adari dalika maka teu wajib puasa kalalawanan nu 4. Nu tadi teh nya kafir teu wajib. Budak leutik teu wajib jeung saterusna. Wa faraidus saumi ari pirang-pirang farduna puasa eta teh aya 4. Nu kahiji niat lamun puasa Ramadan atawa nadar maka wajib nibakeun niatna dina waktu peuting. Tiiraha timimiti surupna panon poe nepi ka bijilna nepi ka memeh bijil fajar. Jadi pas begitu adzan maghrib ge langsung nawaitu sama godin eta teh sah teu naon. Pandi urang masuk dibarengkeun beres salat tarawih geuningan. Tinggal qauluhu an niat alikoli karena dawahan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal amalu pastina ari pirang-pirang amal bin niati eta tetep kalawan pirang-pirang niat. Pastina ari sahna pirang-pirang amal bin niati eta tetep kalawan pirang-pirang niatna. Wala budda minan niati jeung misti tina niat di kulli yaumin pikeun saban-saban poe. Jadi kudu ngal peuting niatna. Naon sababna? Li anna sauma kulli yaumin karena saestuna puasa saban-saban poe ibadatun eta ibadah mustaqilatun anu mencil li takhallulima karena nyala-nyalana perkara yunakidu anu ngaruag ieu mah ngaruag teh ngabatalkeun as-sauma kana puasa bainas yaumaini antara dua poe kasolataini seperti salat dua yatakhallala anu nyala-nyala huma kana ieu salatain naon assalamu salam. Jadi aya jeda gitu, aya jeda heula kulantaran aya jeda maka kudu diulang deui niatna gitu. Wa ingdal imami malikin jeung eta tetep mungguh Imam Malik annahu ari saestuna
kalakuan yakpi eta cukup naon niatus saumin naon niatus saumi jami'i syahri niat puasa sakabeh bulan fi awali lailatin dina mimiti peuting minhu tina itu syahru. Jadi cek Imam Maliki mah menang niatnya disabulankeun. Wali Syafi'i jeung eta tetep menang pikeun madhab Imam Syafi'i takliduhu ari taklid ka itu Imam Malik pidalika dina itu yakpi niatu saumi jami'i syahri li alayansa karena supaya yen teu poho itu Syafi'i an niata kana niat pilailatin dina hiji peuting payah taju atuh mika butuh itu Syafi'i lil qodoi kana qodok walau akala jeung lamun dahar jalma aw syariba atawa nginum jalma khaupan kana sieun minal ju'i tina lapar awil atsi atawa tina dahaga naharon na waktu berang bener mah awim tanaa atawa narima kacegah minal akli tina dahar awi surbi atawa nginum awil jima'i atawa tina jima khaufa tulu'il fajri karena sieun bijil fajar pain khutiro maka lamun dikeretegkeun itu niat bibalihi dina hatena jalma punten hutiro ulah dipailan dipayun pain hutiro maka lamun dikeretegkeun bibalihi dina hatena jalma naon asaumu puasa bisipati kalawan pirang-pirang sifat alati anu yustaratu anu disyaratkeun naon ata'arudu ngasongkeun laha kana itu alati kapa tah cukup naon dalika itu hutiro pin niati dina niat litadomunihi karena nanggungna itu dalik kosdan kana neja kosdas saumi kana neja puasa wa huwa jeung ari kosdas saum hakikatun niati eta hakikatna niat wa ila jeung lamun henteu itu hutiro pala maka henteu itu yakpi wa hada tafsilu jeung ari tafsil huwa eta riyada al mutamadu eta kaul mutamad. Jadi keur urang mah peutingan ka hiji malam Ramadan niat we taklid ka Imam Malik niat puasa sabulaneun keur ngajaga poho. Jadi lamun poho teu niat dina hiji peuting maka cukup teu kudu kodok dan geus niat sabulaneun taklid ka Imam Malik. Terus ka hanap mah qauluhu ka Ramadana ya ai ka saumi Ramadana tegasna seperti puasa Ramadan wasumia jeung dingaranan ieu Ramadan bidzalika ku itu Ramadan li'annahu karna saestuna Ramadan tong make eta kita karna saestuna Ramadan yarmadu eta ngaduruk ieu Ramadan adunuba kana pirang-pirang dosa ayah ruku tegasna ngaduruk ieu Ramadan ha kana ieu dunub wa yudhibu jeung ngaleungitkeun ieu Ramadan ha kana itu dunub aoli musodapati masru'iyatihi atawa karena meneran disyariatkeunana itu Ramadan waktar romdoi dina waktu banget panas sidatil hari tegasna banget panas walam jeung kudu apal anjeun ana Ramadana saestuna bulan Ramadan afdalus suhuri eta pangutamana pirang-pirang bulan summa sahrullahi tuluy bulan Allah al muharramu tegasna bulan Muharram summa rajabu tuluy Rajab summa dzulhijjati tuluy bulan Dzulhijjah summa dzulqa'dah tuluy bulan Dzulqa'dah summa Sa'banu tuluy Sa'ban summa baki suhuri tuluy sasesana pirang-pirang bulan wa muqtada dalika jeung ari nerapkeunana
itu anna ramadhana afdhalus suhur annal asra eta saestuna 10 poe al akhiro anu akhir min ramadhana tina bulan Ramadan afdalu eta leuwih utama min asri dzulhijjati tibatan 10 poe bulan Zulhijjah. Lakin yuskalu tetapina disulitkeun naon ala dalika itu anal asrul akhir min Ramadan afdalu qaulahu kalawan dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin teu aya tina pirang-pirang poe al amalu ari amal piha dina itu ayam ahabu anu leuwih dipika cinta ilallahi munggu Allah taala min asri dzulhijjati tibatan 10 poe bulan Zulhijjah. Wa ujiba jeung dijawab bi anna afdaliyata asra dzulhijjati kalawan saestuna kautamaan 10 poe bulan Zulhijjah al akhiri anu akhir mana mah min jihatin eta tina jihad mahsusatin anu ditangtukeun wahya jeung ari jihad istimaluhu eta dipakena itu Dzulhijjah ala yaumi arafata netepan kana poe Arafah wa yaumin nahri jeung poenan lebaran alladzi anu huwa anu ari alladzi a'dhamul ayami eta pangagungna pirang-pirang poe indallah mungguh Allah naonana hurmatan mulyana pala yunapi makan tengah napikeun itu a'dham afdaliyatal asri kana kautamaan 10 poe al akhiri anu akhir min Ramadana tina bulan Ramadan listimalihi karena dipakena ieu Ramadan ala Lailatul Qadri netepan kana peutingan Lailatul Qadar alati anu hiya noriyalati khairun eta leuwih alus min alfi syahrin tibatan 1000 bulan. Qaluhu awan nadron aya kiparatan tegasna atawa kiparat au kodoan atawa kodo. Tuluy pala budak 2898 wajib nibakeun niat teh dina waktu naon? Wajib nibakeun niat teh dina waktu peuting. Jeung kudu ta'yin. Ta'yin teh kieu saperti dina hate urang teh ngretegkeun kecap Ramadan gitu. Jadi kudu kakeretegeun eta kecap Ramadan teh. Atawa kecap nadar lamun puasana nadar teh atawa kecap kiparat lamun puasa kiparat ya kudu kakeretegeun lapad niatna mun tadinya nawaitu shauma godin ayeuna palebah tabyid ce metingkeun niat tirah metingkeun niatna teh yani sarahna jalan kadua na sarah qauluhu pala buda minikoin niat lailan aili qauli kana dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari sajalma lam yabit anu henteu metingkeun man an niata kana niat qoblal fajri na sameh fajar pala siama maka teu aya puasa eta tetep lahu pikeun man wa tabitu jeung ari tabyid iqaun niati eta nibakeun niat lailan na waktu peuting fi ay juz'in di mana wae juj minhu tina lael min gurubi syamsi nyatana ti mimiti surupna panon poe ila tulul fajri nepi ka memeh bijil fajar. Pokona geus adzan magrib langsung niat sah eta teh nya. Palayus tarotu maka teh disyaratkeun pihi dina tabyid naon? An-nisfu satengah alahiru anu akhir minal laili tina waktu peuting. Wa ulima jeung dikanyahokeun min dalika tina itu tabyid iko niat tabyid iko niat
tina itu ikaun niat naon anau saestuna kalakuan lau koronat lamun ngabarengan naon aniatun niat al fajro kana pajar lam yasiha tah teu sah naon saumuhu puasana jalma li adami tabyiti karena eueuhna meutingkeun wala yaduru jeung teu madarat naon al aklu dahar wasyurbu jeung nginum wal jima'u jeung jima ba'daha dina sabadana niat wa kadzalika jeung nya kitu deui la yaduru wa kadzalika jeung eta tetep saperti itu la yaduru al jununu ari gelo wasakaru jeung mabok beureu wal igma'u jeung sakalor wa naumu jeung sare lamun bada niat gitu. Fala yajibu maka teu wajib naon tajdiduha nganyar-nganyar itu niat ida nama di mana-mana sare jalma atawa soim ba'da naon teh ba'daha dina sabadana itu niat. Wasani jeung anu kaduana al imsaku eta nyangker anil akli tina dahar wasurbi jeung nginum. Wa in qala jeung sanajan saeutik naon al makulu anu didaharna wal masrubu jeung anu diinumna ing data'ammudi dina nalika ngahaja pain akala atuh lamun dahar jalma nasian bari poho aw jahilan atawa bari bodo lam yubtir tah teu ngabatalkeun itu aklu ingkana lamun bukti jalma qoriba ahdin eta anu deukeut zamanna bil islami kana agama Islam aw nasyan aw nasaa atawa cukul jalma baidan cukul teh hirup di dinya mah tumbuh baidan bari jauh anil ulama ti ulama wa illa jeung lamun teh itu qoriba ahdin abtoro tah ngabatalkeun itu aklu. Kadua fardu saum teh ngeker tina dahar jeung nginum tapi lamun sabab bodo atawa sabab anyar keneh asup Islamna atawa jalma jauh ti ulama maka teu batal eta mah. Balik kandai anu tadi fardu puasa anu kadua teh ngaker tina dahar jeung nginum sanajan saeutik dahar jeung nginumna teh tapi dina nalika ngahaja mah tetep batal eta teh kecuali poho nya. Ngan lamun si jalma na bodo atawa anyar keneh asup Islamna atawa jauh ti ulama maka eta mah teu matak batal. Kumaha lamun barang dahar atawa nginumna poho ce batal teu? Mun poho mah teu batal. Tingali sarahna ce jajaran ka opat ti hanap pa in akala nasian ae awasariba atawa nginum jalma kadzalika bari saperti itu nasian kalau lam yubtir ae wa in kasuro jeung najan loba itu aklu li khabari sahihaini karena hadis riwayat Imam Bukhari jeung Muslim man arisa jalma nasia eta anu poho man wa huwa bari ari man shaimun eta anu puasa pakala tuluy dahar man aw sariba atawa nginum man pal yutimma tah pek nyampurnakeun man saumahu kana puasana man fa innama at'ama pastina mere kadaharan hu ka man sallallahu Gusti Allah wasako jeung mere nginum Allah hu ka man. Terus ce qalu aw jahilan hada
ya dulu alama qadamnahu min istiratil ilmi lakin fi mafhumihimi tafsirun kama asyara ila biqalihi in kana qariba ahdin bil islami pa in kana maka lamun bukti jalma jahilan eta anu bodo makduron bari anu diuduran lam yubtir tah teu ngabatalkeun itu jahilan wa in kana jeung najan bukti jalma goero makdurin jeung lamun bukti jalma goero madurin eta henteu diuduran abtoro tah batal itu jahil pal jahilu maka ari jahil goerul makduri anu henteu diuduran kal alimi eta seperti jalma alim litaksirihi karena gagabahna itu alim. Jadi anu tilu gambaran tadinya tilu gambaran tadi teh hiji poho dua gambaran bodoh tuluy deui naon deukeut asup Islamna eta gambaran udur atawa jauh ti ulama udur eta nya ngan jahilna lamun jahil makdur anu teu matak batal teh tapi lamun jahilna makdur mah bahasana teh lamun bodona diuduran udur maka eta mah teu batal bodoh anu udur sapertikeun anyar keneh asup Islamna jauh ti ulama teh eta mah bodoh makdur bodoh anu dihampura ari jahil goer makdur mah sapertikeun Islamna mah geus lila atawa ulama aya ngan ngaji tara daek eta mah goer makdur wasalisu jeung ari nu katiluna aljima'u eta jima amidan bari ngahaja wa amal jima'u anapun ari jima nasian bari napoho pakal akli tah eta tetap saperti dahar nasian bari anu poho nomor kaopat katilu parduna saum teh imsak atawa nyangker tina jima anu ngahaja jadi nyangker ngahaja tina jima kumaha lamun poho maka poho mah teu matak batal maksudna poho di dieu ce lain poho jimana manya keur jima poho ieu mah maksudna teh rarasaan teh henteu keur puasa gitu jadi poho sugan teh lain keur puasa gitu tah lamun rarasaan teh lain keur puasa maka eta mah teu beda hukumna sapertikeun dahar gitu jadi teu matak batal puasana salahna ajaran kadua wa misluhu jeung eta tetep pantarna itu jima al istimna'u ari ngalap suka falau dzakarahu lakanal aula kama mara lakinnahu bidzikrihi liqani fi ma'nal jima wa qaluhu amidan ay amidan teh ay aliman tegasna jalma anu ngarti anu nyaho bitahrimi kana haramna muhtaran tur pamilih sorangan karep sorangan palaya duru maka teu madarat naon aljima'u jima jahilan bari anu bodoh makduron tur diuduran wa mukrohan jeung anu dipaksa qalu amal jima'u nasian muqabilun eta anu ngabandingan lil jima'i amidan bari ngahaja qalu pakal akli nasian aya pi annahu dina saestuna kalakuan
la yubtiru eta tengah batalkeun itu jima kama seperti perkara ulima anu dikanyokeun ieu mah mimma tina perkara taqaddama nu teu ieu mah. Walau kana jeung lamun bukti soim atawa jalma, lamun bukti soim mujamian eta anu ngajima ingda tuluil fajri dina nalika bijil fajar, panajaa tuluy nyabut itu soim halan dina pada harita, soha tah sah naon saumuhu puasana itu soim. Niat mah geus ngan geus sahur teh kala katuluy jima, pas begitu bijil fajar gewat dicabut, maka eta mah sah keneh puasana. Wa in angjala jeung najan bijil mani soim litawalludihi karena narima bijilna itu mani atawa ingjal minal mubasyarati tina ngantelan kulit al mubahati anu dimenangkeun. Wa in lam yanja jeung lamun teu nyabut itu soim halan dina pada harita lam yasihha tah teu sah naon saumuhu puasana soim. Wa in lam ya'lam jeung najan teu nyaho itu soim bituluil fajri kana bijilna fajar illa ba'dal muksi kajaba dina sabada cicing. Wa rabi'u jeung ari nu kaopatna ta'ammudul qai'i eta ngahaja utah palau ta'amada palau golaba atu lamun ngalindih hu kajalma naon alqai'u utah lam yabtul tah teu batal naon saumuhu puasana jalma. Nomor kaopat nahan utah anu ngahaja rek balik di ka jero atawa henteu utahna mah nu jadi ukuranana asal ngahaja utah gitu maka batal puasana. Kumaha lamun utahna ngalindih sapertikeun teu kuat mural beteung sarebel nepikeun ka teu kahaja nyebrot utah maka eta mah teu matak batal. Qauluhu alladzi naon cuy qauluhu naon ta'ammadal qai ta'amudul qai qauluhu walau ta'ammada al qai ay min haisul imsaki tegasna tina arah-arah ari nyangker anhu tina itu qai kama taqaddama pisabikihi kama seperti perkara taqaddama nu teu ieu mah pisabikihi dina ti heulana itu qai. Fa in ta'amada maka lamun ngahaja jalma atawa soim hu kana qai batola tah batal naon somu puasana soim. Wa in tayaqona jeung najan yakin soim annahu kana saestuna itu qai layar jiu eta moal balik deui minhu tina itu qai naon sayun hiji perkara ila jaupihi kana jero beuteungna soim. Gambaran ngahaja teh sapertikeun kieu ka anta qoyaa saperti yen nyuprih utah jalma atawa soim mun akisan bari anu nongeng wala buddha jeung misti ayakuna yan bukti soim aliman eta anu nyaho bitahrimi kana haramna muhtaron tur pamilih sorangan. Wa haraja bita'amudi ma wa haraja jeung kaluar bita'amudi kulapat ta'amud naon ma perkara laukana bukti soim nasian eta anu poho pala yubtiru tah teu ngabatalkeun itu nasian atawa qai nasian.